Man. Hari mana teh bener cinta ke orang? Ya bener tuh Nat. Asli atau teh? Asli atuh cinta yang masa Jawa Barat. Kopi badag bukan. Bener ya. Itu percaya kene. Cik, lamun orang anu nyulik jeung mantan maneh. Mana rek nolongan saha? Nolongan Nata atuh Nat. Oh, so sweet. Lain so sweet Nat. Kapan mantan orang mah pinter lompat. Ih, kopi. San tinggal itu kan. Anu jaroget bambung hidung hampir kabeh keserupan sih ya. Anjing nanya bisa gitu Tuh Ki. ingat tinggal di mana? Ki, Hah? hari tage orang pernah gitu Ki keur hajatan dulur orang. Hah? Orang sampai kita sadarkan diri Ki. Nah, bisa gitu San. Pan saacana teh urang teh ngarinum amer jeung barudak. Hampurannya. Nah, aku naon Ki? Iya sih man ngadat. Nah, ngadatku naon? Iya jika nama peda urang ngadoakeun ruang. Emang ngadoakeun naon Ki? Nah, kan si Iman teh nyiar story IG. Alhamdulillah, biarpun miskin, tapi selalu bahagia. Ya enggak sih, kurang tadi komen balik didoakeun. Emang ngadoakeun kumaha kitu Ki? Tah, ruang kieu. Man, sing semangatnya. Pokoknya mah ku urang didoakeun Iman selalu miskin biar tetap selalu bahagia. Nah, kurang tuh. Goblok. Sia nu goblok mah. Lain ieu aing teh rek nanyakeun HP aing rusak sih ga nama. Saku naon atuh? Tadi teh urang teh lalaju XXX. Putar we tuluy gan teu maju-maju, tempo cincin. Ruksaknya Ieu mah biak kota goblok yang rusak, kotak sia tan rusak mah. Yah. Nat, Oi, ke SMP mana ngalaman bobogohan teh? yang ngalaman atuh, tapi orang masuk di tempat nu sepi. Sin kapan ke si mama. Oh nya sarua atuh Nat cing Iman oge. Tapi orang mah pernah hilap. Soalnya naon? Sok bobogohan di tempat sepi wae man. Nata mah hilap teh, pedah nikmat we nya. Coba mun teu nikmat, pasti ngomong diperkosa. Enak. 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 Yang sabarnya dulu. Ayeuna urang jeung saha atuh Ki? Tos teu araya. Tenang Rul. Aya anu bakal selalu aya buat Nurul. Pagi aya, borang aya, sore aya, pentingnya pasti aya Rul. Ah waduh lama. Tetep percaya. Bing nah kamari eueuh di imah. Kebeneran kamari mah aya nagih hutang. Langsung aja. Ken, di mana Ken? Di warung Oh, tos meser naon Ken di warung? Gak, terus peser kacang panjang. Tabrak kilo Ken? Sakilo Nah, sakilo teh saeutik. Hang lo mau ya kacang hejo. Iya. Baso tahu KBB ngeunah pisan juara. Jadi keur mang gocengeun. Ya. Lada henteu. Ngateuing atuh goblok di harga encan. Anjing, aing nanya lah teu. Ngateuing atuh mang pan cari dahar. Anjing, ini keniti semerek meuli moal. Jual jalo sublog teh. Oke sip. Mantap, parkiran bagus yang rapi. Mang. Ya, Mang. Terang alamat ieu teh, Mang. selamat ya. Ya, Jalan. Oh iya mah kedah motong jalan, potong ka mana, Mang? Tuh kali tuan cuman kudah dipotong. Duh, kumaha nya? Atuh Mang, nambut pesona tuh sakalian. Buat besok. Nuhun. Kagak naon eta. Kan cek Amang kedah motong jalan, abi bade motong jalan, Mang. Potong beneran gitu maksud aing. Potong jalan aja nama motong aja puter. Man. Keur mikiran naon maneh? Kalau salah orang kan. Nah, emang maneh salah naon?
Carita teh kieu Mangsan. Tadi pan si boga kasurupan heuh. Tahu urang teh titah orang pintar ku indungna. Terus? Yang enggak saya kurang teh dibawa guru si Dede nu pintar agama jeung pintar bahasa Inggris.